Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranjen apa teh Kang Kusnadi anu ayeuna nuju viral teh? Kang Kusnadi teh nyaeta mengingatkan urang salareanya ka waktu film baheula nyaeta Kang Kabayan. Aduh, jadi Kang Kusnadi teh jiga Kang Kabayan di dunia nyata. Jadi urang sadayana tiasa belajar kos Kang Kusnadi di mana nyaeta kahirupan teh peurih tapi anjeunna mah terus sabar menjalanina ikhtiar gitu. Nya berjalanna waktu nyata ku Allah diangkat derajatna ditepangkeun sareng Kang Deddy Mulyadi anjeunna ayeuna nu sakitu sugemana hutang beres anak teu raweuh malahan ku pamajikan oge ayeuna mah nya dipangsumurkeun endog atuh sumur endog terusan deui meureun ka Kang Deddy teh ka Kang Deddy teh meureun ayeuna teh hayang sare dina saping bread cenah supaya rada ancul-anculan cenah jeung alhamdulillah di bantosan ku Kang Deddy nyaeta anu sakitu raweuhna teh samatana teh nugikeun ka bararucat cenah saur anjeunna teh nya alhamdulillah ngiring bingah ngaraos kahibur ku anjeunna sareng ku Kang Deddy. Mudah-mudahan ieu perjalanan anjeunna pikeun kasuksesan. Teu hilap ngaturkeun nuhun ka sadayana anu atos subscribe, like, komen sareng share. Mudah-mudahan aranjeun sadayana sing dipasihan kasehatan, kekuatan sareng digampilkeun rezekina. Dijauhkeun tina mara bahayana. Mudah-mudahan urang saharea tiasa belajar kos Kang Kusnadi nyaeta di mana ngajalani kahirupan penuh dengan kesabaran, keikhlasan, jeung teu pernah lelah dina milarian usaha. Nya abdi kantos meureun upload nya kenging ku klaim hapunten teu seja bari kumaha niat engge ngahibur gitu nya cuman memang lain hak abdi. Oke lah sakitu wae ti abdi. Mudah-mudahan aranjeun sing sarehat, sing jantan jadi jalma sarukses. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian ti kolot cunihin. Assalamualaikum warahmatullahi